Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang. Selamat sore menjelang malam. Kumaha kabar kabeh cager? Alhamdulillah lamun jageronya. Katimu deui jeung Incu Ginarca di acara naon teh? Di acara dongeng si Kabayan. Jadi urang dina sore ieu bakal nyaritakeun carita si Kabayan manehna arek ulin ka Jakarta. Cuman sata acan ngadungukeun carita ieu mangga subscribe heula. Mudah-mudahan anu ento subscribe ditambi rezekina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu acan subscribe mangga geura subscribe, pasti didoakeun nu acan ge supaya geura subscribe, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah ku kituna meuli tatah jeung paluna, jadi ulah waka meulina naon ieu mah kieu beh heula. Ieu dina suatu ketika poe naon nya, poe Rebo bela. Dina poe Rebo ceritana si Kabayan ieu arek ka Jakarta. Manehna numpak mobil di terminal Labuan nepi ka terminal Serang. Di Serang manehna lanjut ka Jakarta. Di Serang lanjut ka Jakarta manehna eta sorangan ti lembur teh ari si Kabayan eta manehna berangkatna soranganan teu ngajak babaturan. Entos numpak ti Serang manehna ngalanjut ka Jakarta nepi pas tol jalur ka Jakarta tiba-tiba si Kabayan hayang ngising. Aduh euy cek si Kabayan teh hayang ngising aing. Ngising di mana ieu cek manehna tanya. Sabari ngobrol sorangan bae. Aing lamun ngising ngareunkeun mobil cek si Kabayan teh bisi katinggaleun. Kumaha ieu? Akhirna mah manehna sampai ka teu kuatna eta hayang ngising, akhirna mah diisingan si jok mobil eta tah diisingan ku si Kabayan. Geus kitu geus beres diisingan tah ku si Kabayan jokna eta, manehna ngomong kana kenekna, mang ka dieu mang, cek si Kabayan. Cek kenekna teh aya naon Kang? Lain ieu jok bade diical henteu cenanya. Tuh mang moal diical ieu mah moal dijual cek kenekna eta. Wih dijual besi cek si Kabayan teh. Yah kurang di duitan 500.000. Moal mang moal dijual, manyang ke urang mobil urang kopong eueuh jokan hiji. Geus ditambahan ku urang 1 juta. Moal mang moal dijual ari si Mamang kunaon? Geus jual bae dibeli ku urang 1 juta ieu. Moal mang ditambahan ku urang 5 juta cek si Kabayan teh. Moal mang moal dijual 10 juta cek si Kabayan teh. Moal mang karena 50 juta ge moal dijual cek kenekna eta. Laju ngomong si Kabayan, "Beuh dia mun diisingan ku aing." Cek kenekna teh. "Sok geura isingan." Tah taina tah sabari diangkat jebur si Kabayan. Puguh geus diisingan ku aing. Cek aing naon tadi cek si Kabayan ge. Ku aing hendak dibeli. Cek si Kabayan kitu. Mamang mah teu ngawaro ieu. Akhirna mah kurang geus diisingan tah. Akhirna mah kenekna nepak jidat. Ngalawan karena si Kabayan ya kenekna eta teh.
tepugu geus diisingan marah entah kendek malah ngajawab atuh geura isingan atuh geus diisingan gitu kan. Tidinya nah si kabayan eta ngisingan jok mobil akhirna mah dijual henteu ku kenekna diisingan ku si kabayan tah. Aduh geus sakebe heula tanya isi gampang ke orang cerita deui lalaunan bae nya mangga nuntos subscribe mudah-mudahan seueur acisna nu can subscribe didoakeun mudah-mudahan geura subscribe atau sanajan can subscribe tetap didoakeun supaya mudah-mudahan seueur acisna amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sakitu bae cerita si kabayan dina sore ieu hatur nuhun ulah poho like share komen supaya urang bisa cerita si kabayan di mancanegara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum.